Baturan mama muda orang Sunda balanja para betap sekaligus meli terong di tukang sayur Depok dulur. Dasar lalakinya baru dah dikontrakan meni eueuh serokan acan. Disebut aya sendok gelas hiji teh asli sabarudak. Ditambah aing lamun bulan puasa purah nyieun gogorengan hungkul samarukna meureunan ku aing teh diraung. Lamun dawa asa keur niriskeun teh. Wayahna atuh mama muda jeung papa muda orang Sunda teh ngagidikeun dua dampal sampeanana. Ka mana cenah meureunan mama muda orang Sunda? Atuh ka tukang parabot sate budak anu dibahasna oge parabot sok melengak aing mah. Telila teh nepi be di toko parabot. Aing posisina teh masih kena di kota Depok. Lainnya barudak ngomong-ngomong sabarang tema meureunan keur basa kamari mama muda orang Sunda teh ngonten jeung popostingan di kota Depok. Rupa-rupana aya oge horengannya followers mama muda anu ti kota Depok teh budak. Aing teh tikeun bungah jasa barudak. Ditambah deui cing horeng lain hiji dua meureunan. Aing tikeun atoh. Cing horeng bener cek marananeh para followers mama muda barudak bahwasana konten mama muda orang Sunda teh jangkauanna geus meluas samudra. Ngaclok ngonten di Sukabumi aya anu komen orang Sukabumi. Atuh mama muda orang Sunda ngonten di Depok. Followers mama muda orang Sunda ararabsen meureunan orang Depok cenah. Mantakna anu keur basa kamari pada narananyakeun mama muda orang Sunda Depokna Depok mana? Tah ayeuna ku aing dijawab bisa berdak sabab da meureun ayeuna mah aing geus nyaho. Posisi mama muda orang Sunda teh ayana di Sukamaju barudak. Pokona Kecamatan Tapos Kota Depok. Nya bilih teh mah aya followers mama muda orang Sunda anu ti Depok. Hayu urang buka bersama bareng. Aing pohonya samemeh balik nyimpang heula ka tukang sayur. Asa-asaeun teh nya samar-samar ka hayang. Asa-asa hayang goreng terong jeung mama muda orang Sunda teh. Nya geus we lajeng mama meureunan mama muda orang Sunda balanja terong. Weh hungkulnya. Lagian ongko hari bulan puasa mah aing mah sok lieur sabarudak olah naon kitu. Lamun teh mah meureunan nanya ka papa muda orang Sunda kumaha mamah be cenah ari papa mah laki. Geus sakitu bae badangna alisna.